Setiap hamba Allah ngadua ke Allah, insyaallah kala yang kersaning Allah doa na eta jalmi bakal diijabah ku Allah. Nanging ku cara na Allah ngaijabah kana doa na seorang hamba rupi-rupi. Aya dipasikeun teh sapada harita. Aya anu dipasikeun teh kin kapayuna. Bahkan aya anu dipasikeun teh ku Allah ieu mah ngahapus kana pirang-pirang dosa perdosaana eta jalmi. Ku carana Allah ngaijabah kana doana eta jalmi, contona teh mah Gusti paparin pikeun abdi hoyong ngagaduhan kendaraan, paparin pikeun abdi hoyong ngagaduhan sepeda motor. Ternyata si horeng nu dipaparin ku Allah teh sanes motor, malah gaduh sepeda. Diijabah sami diijabah ku Allah. Nah make sepeda henteu motor, husnudzon ka Allah, lamun teh mah ceuk bahasa urang teh mah meureun kieu, ieu leuwih keneh maslahat manfaat barokah anjeun ngagaduhan sepeda daripada motor.